Seperti ayeuna kabodohan sawareh umat Islam menganggap junjunan teh mulia teh sabada janten Rasul. Jadi mun memeh janten Rasul mah da cenah da can jadi Rasul. Jadi henteu perlu diagung-agung. Gubrag lahir masih keneh orok. Eta mah da can jadi Rasul. Kan sarua we jeung urang. Jadi itu perlu diagung-agung. Jadi nyangka teh agung teh kupeda diangkat jadi Rasul. Padahal mah dongeng di kalangan para nabi, para rasul mubaheula, di kalangan para malaikat. Nabi nage can lahir-lahir aja. Dugika Allah Ta'ala ngadamel perjanjian. Langsung Allah ngadamel perjanjian sareng sadaya nabi, sadaya rasul, sareng umatna ti zaman alam arwah kene. Numutkeun sapoe ahli tafsir mah di tiap masana karasulan para rasul. Naon perjanjian teh? La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Maraneh kabeh kudu bener-bener imankeun kana Nabi sana. Ai iman teh pan sadar ge nyaho, teu sah mun teu make cinta, teu sah mun teu make ngagungkeun hartina, kudu ngimankeun bener-bener teh sarta kudu mika cinta bener-bener sarta kudu ngagungkeun bener-bener kana Nabi sana. Eta teh perjanjian Allah sareng para rasul sareng umatna. Nabi urang mah tos aya acan. Aneh malah cinta teh ieu mah kanu acan aya. Diga ngagungkeun kanu can aya, iman kanu can aya. Boro-boro diangkat jadi rasul padina geus 40 tahun. Lahirna ge teu acan gitu kan. Malah ya walatan surunah tercukup iman, tercukup cinta, tercukup ngagungkeun najan sebener-benerna. Tingali bahasa sabener-benerna teh lahir tina nun taukid sakilah. La tu'minun atuh kan aya nun taukid lah. Jadi ulah caneh der iman teh, ulah ceblek iman teh. Cinta teh ulah naon? Ulah asal-asalan, ngagungkeun teh ulah gitu kan daek hanteu-hanteu. Kudu sabener mah geus kitu teh cukup. Teu cukup. Wala tansurunna aranjeun kabeh kudu bener-bener nulungan nu sabenerna toh pati jiwa raga kudu siap melaan Nabi akhir zaman. Tuh cukup sakitu teu cukup jeung Allah. Aqrartum ala dzalikum wa akhadtum aqrartum kumaha wa akhadtum ala dzalikum isri. Ayo aranjeun kabeh siap ikrar teu? Kudu ikrar. Siap ikrar nyekel pageuh kana ieu perjanjian. Tapi kata cukup ku iman, teu cukup ku cinta, teu cukup ku ngagungkeun bari bener sabener-benerna, teu cukup ku siap bumera. Kudu naon deui cenah? Ikrar. Kudu ikrar. Aqrartum akhadtum ala dzalikum isri. Masyaallah. Isri teh naon? Isrun teh dina lugah Arabiah adalah isrun teh al-mitsaq as-saqil. Jadi perjanjian anu banget beratna gitu kan. Ingat lain perjanjian anu ringan, lain perjanjian anu yang serius-seriusna namina isrun. Ikrar qalu lajeng cenah para rasul baheula para nabi sareng umatna pada ngawaler kumaha ngawalerna teh aqrarna ya Allah abdi sadaya ikrar kula
langsung ikrar kulan. Tas ikrar sadayana qala lajeng Allah taala dadauh ka sadaya para rasul sareng umatna dawuhan Allah taala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksian ku aranjeun kabeh ya, kami ge ya termasuk anu nyakseni. Ya Masya Allah. Nepi ka kituna keagungan Nabi urang teh. Nabi atas lahir. Wujud jasad atas aya. Teu acan, terus diangkat janten Rasul di dunia. Teu acan. Coba bayangkeun ku urang. Lamun di andai-andai, imun berandai-andai. Kumaha berandai-andai kieu? Andai aya seorang Rasul anu teu kersa iman harita, anu teu kersa cinta, anu teu kersa ngagungkeun, anu teu kersa siap bumela, anu teu kersa berikrar harita. Allah benuh mah. Jawab. Dek ditarima cintana moal. Dek tarima imanna moal, dek ditarima Islamna moal, dek tarima ibadah moal. Tuh, pantar Rasul. Komo pantar sia jeung aing, kan? Jadi bahasana teh komo pantar sia jeung aing. Pantar para Rasul ge hartina lamun diandai-andai ieu gitu kan. Coba lamun aya Rasul we teu iman. Najan Rasul ditolak imanna. Taya hartina dawuhan ulama bahwa junjunan teh babun kan adalah satu-satuna pintu anu mana eueuh deui pintu angin mantenanana. Di antara makna pintu teh nyaeta imana ieu sadaya manusia jeung bangsa jin jeung Islamna jeung ihsanna ilmuna amalna kabeh moal ditarima ku Allah moal nepi ka Allah. Lamun teu iman ka nabi akhir zaman, mun teu cinta ka nabi akhir zaman, mun teu ngagungkeun ka nabi akhir zaman, kajeun pantar Rasul tak kitu. Ecas henteu? Jelas? Jelas. Tah kitu. Siga kumaha agungna. Ieu mah rek nempel. Urang mah ngagungkeun teh ada urang lagi umatna. Urang mah geus nampi kasayanana. Geus nyata kasayana teh, geus nyata. Gitu kan? Nabi oge tos jantan Rasul balah tos wafat gitu. Tinggal komo. Tah kitu.